Barudak asal geus capek ngomongannya kasalaki ningali ngadon cicing didinya di sisi jalan ningali burber teh hari Minggu teh. Matak zaman teh asa tibalik ayeuna mah, matak awewe teh lebih kreatif, loba beberes, loba naon, loba gercep kana gawean lalaki tingali ngadon nongkrong didinya nanaonan siga setrikaan bulak-balik tadi jiga nu caper gitu. Matak ayeuna mah pabrik-pabriknya lebih membutuhkan tenaga wanita oge. Da iya geuningan lalaki teh ayeuna mah meni kurang gercep. Kuna mah euy poe Minggu teh ulin. Lain hayo nu nungguan we material batur mah anu ka Ciwidey. Pangalengan batur mah ka Lembang. Anu ka Jogja di batur ti poe Jumat. Batur mah aduh geuleung. Mana mang kabur mah kerupuk di mang. Kabur tapi pindah imah juga nama si Imang mah. Iya mah mau balik salah kita yang cicing di sisi jalan gitu mah. Saya tahu sok mana karep ngomong nate kadang was-was urang titah ka dieu urang geroan. Dia Naon kamu teh ngageroan naon? Keur nongkrong ate keur ningali batur nu luwak-liwat adu keur healing kamu teh. Ngaganggu we ka ate. Kamu mah anger. Tuh tingali batur mah ulin tuh. Kamu masuk anger sok-sok cicing di jero. Poe Minggu mah kuna teh urang teh ulin lain cicing, healing kuna mah. ka dieu we kamu teh era tong di sisi jalan naon keur mah hideung kita beuki hideung ka hebos eta. Ka hebos debu sisi jalan mah ka dieu gerah. Aing kamu. Teh si eta mah ngadon lempeng ka itu ngingkig dititah abus ka dieu nah hanya eta kamu ka mana ngadon ka jero. Tuh geus ka Rek jero. mana kamu teh? Kita keluar deui ku majikan teh. Yur. Ari kamu rek ka mana ngadon keluar? Ih geus keluar kita ka jero deui. Ieu kudu ka mana teh? Pacek kamu ka jero. Ayeuna geus lempeng ka jero salah deui. Selain ka dinya maksud abi mah? Ka mana? Kudu ka mana? Ka jero toko? Hoream jeung kamu mah was-was wae teh hoream. Ya, kamu tehnya berang-berang kieu mah dititah ka jero toko menipung dekat yang pamajikan teh teu carang ke peuting mah geuningan sok lelenehan. Awas we mun peuting lelenehan gerasok. Pembae moal menta peuting moal lelenehan kumaha kamu we amang geus poe ena teh keur meujeunna rungsing teh hayang meujeunna healing hayut ku nunguan material ti tadi ngilawan tarigu terus ngilawan paku. Terus ngilawan lain tarigu naon tadi teh semen kamu teh hayo wae geus ena mah sok bae peuting ke moal menta ka kamu moal lelenehan moal hoream rek sarangan we. Nyan, benernya awas ngawedus bohong kela. Adieu gerah. Tah dituliskeun tuh di nabor tajir Sunarajaya sok ningali tah. Saksi di atas kertas ningali. Hah? Yo bigus. Jaga jarak atau pisah ranjang, oke? Selama 1 minggu. Nih. Ajeng, tah. Yo bisa tanda tangan didinya tah. Jadi tarap gengsi. Tanda tangan we gengsi. Oh, baik tanda tangan saminggu. Moal sieun. Bener tanda tangan. Bae terugi, mau rugi, reka indung nanti bae sebulan ge kuat urang mah.